Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Ibu Tiara dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu, Ibu baris medar materi ngeunaan carpon alias carita pondok. Sate acana diajar, hayu urang sasarengan maoskeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hayu urang diajar carpon. Naon ari carpon teh? Naon wae ciri-ciri carpon? Teras kumaha kapengkaran carpon Sunda dina karya sastra Sunda? Naon wae unsur intrinsik, ekstrinsik dina carpon? Saha wae pangarang-pangarang carpon Sunda? Hayu urang pedar sasarengan. Nah, ayeuna naon wae materi anu bakal dipaluruh tina carpon atanapi carita pondok teh. Anu kahiji aya wangunan sarta ciri-ciri carpon, teras kamekaran carpon Sunda, judul carpon jeung pangarangna, unsur intrinsik jeung ekstrinsik carpon, sareng anu pamungkas aya contoh carpon sarta analisis unsur-unsurna. Wangunan sarta ciri-ciri carpon. Carita pondok teh hiji karya sastra nyaeta karangan rekaan fiksi anu wanguna pondok sarta ngan ukur ngasongkeun hiji peristiwa. Carpon teh kaasup karya sastra wangun prosa modern. Contoh karya sastra wangun prosa modern liana nyaeta saperti novel. Sedengkeun contoh karya sastra wangun prosa buhun nyaeta saperti dongeng jeung carita wayang. Carpon disebut carita pondok sabab eusi caritana relatif leuwih pondok umpamana dibandingkeun jeung carita nu aya dina novel. Carpon mangrupa carita rekaan anu eusina bisa carita nyata atawa hayalan. Ciri-ciri carita pondok, jumlah kecapna tara leuwih ti 10.000 kecap. Upama diukur ku waktu macana antara 10 nepi ka 20 menit. Kajadian anu dicaritakeun biasana ngan ukur hiji kajadian. Palaku nu aya dina carita pondok teu loba, ukur hiji atawa 2 urang. Caritana kurang kompleks, upama dibandingkeun jeung novel. Miboga hiji plot, setting tunggal, tur ngawengku jangka waktu anu singget. Bisa rengse dibaca dina sakali mangsa. Sarta nu pamungkas nyaeta mere kesan lir nya kajadian. Salajengna urang kanu kamekaran carita pondok. Kumpulan carita pondok anu munggaran dina basa Sunda nyaeta Dogdog Pangrewong karangan GS anu medal tahun 1830. Jadi leuwih ti heula 6 tahun upama dibandingkeun jeung buku carita pondok munggaran dina sastra Indonesia nyaeta Teman Duduk karangan M. Kasim anu terbit tahun 1836. Ceuyahna carita pondok dina sastra Sunda pangpangna sabada merdeka sumebarna umumna ngaliwatan majalah-majalah jeung surat kabar Sunda. Nepi ka kiwari henteu robah, umumna carita pondok meh sumebar ngaliwatan majalah jeung surat kabar. Upamana wae biasana diterbitkeun dina majalah Mangle atanapi surat kabar Pikiran Rakyat. Aya sawatara judul carpon jeung pangarangna. Tiasa ditingali dina PowerPoint. Aya buku carpon karangan Aam Amalia nyaeta Panggung Wayang. Teras
Ahmad Bakri anu judulna Ki Merbot, Murang Maring kenging Godi Suwarna, sareng Kanyaah Kolot kenging Karna Yudi Brata, Halimun Peuting kenging Iskandar Wasid, teras Ki Umbara ngadamel hiji carpon anu judulna Diwadalkeun Kasiluman, Raf Dongeng Enteng ti Pasantren sareng Jajaten Ninggang Papasten kenging Yus Rusiana. Nah, salajengna dina carpon aya unsur-unsur nyaeta aya unsur intrinsik sareng unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik anu aya dina hiji carpon nyaeta aya tema, latar, galur, tokoh, watak tokoh, amanat, sudut pandang atanapi puseur sawangan, jeung gaya basa. Anu kahiji aya unsur tema, mangrupakeun gagasan, pikiran, atawa ide utama anu jadi dasar eusi carita nu aya dina carpon. Tema mangrupakeun jiwa ti sakabeh bagian carita nu aya dina carpon. Upamana ditilik tina cara nepikeunana, aya tema anu ditepikeun ku sacara tersurat atawa sacara jelas jeung ku sacara tersirat atawa sacara samar-samar. Unsur anu kadua nyaeta aya unsur latar, mangrupa sagala pitunjuk atawa katerangan anu aya kaitanana jeung waktu, suasana, ruang, jeung situasi kajadian hiji peristiwa nu aya dina carpon. Aya 3 unsur anu dianggap pokok nu aya dina latar, nyaeta latar waktu, tempat, jeung latar suasana. Teras anu katilu nyaeta aya unsur galur, mangrupa runtuyan carita anu diwangun ku tahapan-tahapan kajadian anu aya nepi ka ngabentuk hiji carita dina carpon. Salajengna anu kaopat nyaeta unsur tokoh, mangrupa jalma-jalma nu dicaritakeun jeung loba mawa peran dina carpon. Tokoh dibagi jadi 3 rupa. Aya tokoh protagonis nyaeta anu jadi tokoh utama, biasana sifatna bager. Teras aya antagonis nyaeta anu jadi tokoh penentang atawa lawana tina tokoh utama. Sarta aya tokoh tritagonis nyaeta anu jadi penengah atawa antara tokoh utama jeung tokoh lawan. Salajengna unsur anu kalima nyaeta watak tokoh, mangrupa unsur anu ngagambarkeun karakter atawa watak tokoh nu bisa ditilik tina 3 segi nyaeta dialog tokoh, penjelasan tokoh, sarta penggambaran fisik tokoh. Teras aya unsur amanat, mangrupa pasoalan, perkara, pesan atawa nasehat anu rek ditepikeun ku pangarang liwat carpon. Anu katujuh aya unsur sudut pandang atanapi puseur sawangan, nyaeta mangrupa hiji cara pandang dina ngahadirkeun tokoh-tokoh anu aya dina carpon ku nempatkeun posisi diri pangarang dina hiji posisi anu ditangtukeun. Aya 2 sudut pandang nyaeta caturan jalma kahiji, biasana ngagunakeun caturan jalma kahiji teh biasana ngagunakeun kecap urang, sim kuring. Teras aya caturan jalma katilu, biasana ngagunakeun kecap manehna, anjeunna. Teras anu kadalapan unsur anu pamungkas aya unsur gaya basa, mangrupa hiji teknik dina ngolah basa anu dilakukeun ku pangarang. Dina
raraga ngahasilkeun carpon anu hirup jeung endah. Sedangkan unsur-unsur ekstrinsik nu aya dina carpon nyaeta unsur-unsur ti luar anu mangaruhan kana eusi carita nu aya dina hiji carpon. Unsur ekstrinsik nu mangaruhan eusi carita nu aya dina carpon nyaeta saperti nilai budaya, sosial, politik, adat istiadat, atikan, jeung agama. Nah, saatosna urang apal naon wae anu aya dina carpon tina mulai unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik, teras ciri-ciri carpon. Ayeuna Ibu baris midangkeun salah sahiji carpon anu judulna Babaturan Kenging Kustian. Wilujeng sareng sena dibaca, hayu urang sasarengan nganalisis unsur intrinsik sareng ekstrinsik tina analisis unsur intrinsik sareng ekstrinsik tina carpon Babaturan Kenging Kustian. Ayeuna pancen hideup nyaeta mangga pilari kecap-kecap anu matak ngirut tina carpon anu parantos dibaca sareng dianalisis di luhur. Rupina sakitu wae materi carpon anu tos ku Ibu dipedar. Hapunten bilih aya kalepatan, hatur nuhun kanu perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.